Aduh ya Allah meuni dar-der kieu ieu teh bes, sarapan ge kuat ka dina motor ieu teh. Nya bes janten dinten ayeuna teh abi jadwal di lab ka rumah sakit. Ngan ieu teh tos mepet waktuna da kasiangan. Da bocil gugah bobona teh siang wae. Padahal ti enjing-enjing ge tos digugah-gugah ieu teh. Ngan kitu we geuningan meuni tibra. Tos dugi ieu teh bes langsung we ngincid ka tempatna, da bisi teu kabujeng ieu teh. Ni asa tos maraton ieu teh bes ni capek. Alhamdulillah di labna mah tereh, ngan tadi teh anu lamina mah antrina we da pinuh. Ieu ngincid teh jol aya di nasi padang nya bes. Ni lapar kieu ieu teh bes ti enjing-enjing can mendak sangu. Tadi di nu motor mah nuang batagor, pan ari can nuang sangu mah berarti teu acan emam nya bes. Bocil bobo meureun ieu teh capek, dilahun ku ayahna alim kado nangis hoyong ka mamah cenah. Sono meureun tadi teu pendak, da ari abi mah kan di lebet ruangan, lamun bocil sareng ayahna ngantosan di luar, atos cele deui di mana cenah ieu bes. Lain meuni jiga kotoknya bes, cele di dieu, cele di ditu. Nya cenah si ayah ieu teh hayang sakalian dicukur deui. Tuh meuni alhamdulillah dicukur teh tingali disuguhan jus geura nyiar-nyiar pi atau heunya keur haus kieu teh. Jusna ge meuni hese dibuka jiga ulah diinum. Dibageur cenah tukang cukur teh nyuguhan jus. Nya bes da ieu mah tukang cukurna oge adi abi atuh jadi bageur tuh mere jus.